Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Devi Apriantini di kelas A Farmasi. Di dia Abi bade nyaritakeun tentang dongeng Japati jeung sireum. Aya hiji mangsa, aya sireum keur nginum di walungan. Tepung selila pas keur nginum manehna teh disoledat ka handap kana cai. Emang caina teh teu pati ngeuyeumbe, rada ngeuyeumbe, tapi da angeur we keukeuh da sireum teh bisa ngojay. Kokosehan we di dinya angeur da teu bisa kagigir oge. Sireum minta tulung, kuring yang kelelep tulung. Sireum teh gogorowokan. Kabeneran di dinya teh aya Japati keur cindeteun dina tangkal kai anu keur nyongsong kana cai. Nah, ai pas di dinya teh Japati teh ngadengeun aya nu gogorowokan. Sireum teh gogorowokan pas nempo ka tukang ngareret ka tukang. Sireum teh keur kokosehan dina cai. Japati teh geleber we nya mawa kai, mawa daun Japati teh. Pas mawa daun Japati teh diasongkeun we kana sireum, ka sireum diasongkeun. Sireum teh muntang kana daun, terus ku Japati teh dibawa ka daratan, digolerkeun si sireum. Tah di dinya teh si sireum teh nganuhunkeun pisan ka Japati kusabab geus ditulungan anjeunna. Dina hiji mangsa Japati teh keur cindeteun dina tangkal kai anu nyelodor kana cai eta. Kabeneran sireum anu ditulungan kamari ku manehna aya di handapkeun tangkal gitunya. Di kajauhan sireum teh nempo aya paninggaran keur leumpang ke katayepan. Atuh puguh we langsung buru-buru sireum teh ka Japati ngahareos we. Heh Japati, buru-buru geurah hiber itu aya paninggaran. Terus Japati teh tekung silila we nya teu loba lila. Buru-buru we hiber, isukna we Japati teh ngomong ka sireum, "Heh sakadang sireum, nuhun pisan nya kamari geus nulungan urang tina balai." Cek sireum teh ngawaler cenah kieu. Atuh da eta mah kawajiban sararea nulungan sasaha. Tah kitu cenah carita sireum jeung Japati teh. Jadi urang teh kudu silih tulungan ka sararea teh. Sabab silih tulungan teh da kudu kitunya da urang teh bakal butuh ka batur teh gitu. Tas sakitu anu ti Abi ti Devi Apriantini. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.